Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kidam diam, Ki-dam-diam. kidam diam. Raden Arya Nangga Disuta. Kita bareng-bareng sama-sama ngamumule budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi sadayana. Pada hari ini kita akan menuju ke daerah Penganginan, yaitu ke makom dari yang Saca Negara. Itu kita sudah berkumpul di sini, ada teman-teman semua yang sudah ikut dan akan menuju ke daerah Penganginan. Ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi sadayana, kita sudah sampai di tempat makom. Perjalanannya cukup terjal. Tadi ada berbagai hambatan yang kita alami. Uduh. Lampunnya pokoknya Nggak kenapa-napa pokoknya. Aman. Tapi itu bukan masalah dari perjalanan kita dari Mampai, Tapak, Baca, Karuhun, mana-mana. Nanti mungkin kita berbincang-bincang sedikit dengan juru kunci dari makom ini. Saksikan terus tayangan ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. sakan tenannya alhamdulillah punten ke Abah parantos di ieu nya Mohon. tawasulan sakan tenan painten wargi-wargi abdi sadaya teh hoyong terang dupi sejarahna panginten teras ieu teh makom saha Mohon, gitu. mohon. Teras sejarahna sapertos kumaha tah Mohon. panginten nyuhunkeun di jelaskeun nyuhunkeun Oh, di mohon. ieukeun panginten asal mulana sapertos kumaha tanapi saha jenengan ieu na Salaras nama gitu nya masih kene lungsuran Pawenang. oh di Pawenang. Ieu teh sejarah Pawenang. Mohon. Anu kawitna sejarah luluhur Pawenang teh pan 30 genep sadayana teh. Sadayana teh 30 genep Luluhur nama. Luluhur nama. Ya. Mohon. Teras kenging eyang bangsit teh kenging selir ka Prabu Siliwangi munding wanginya Munding wangi. nya kenging selir ka eyang bangsit nya lungsuranana kenging lungsuran ieu genep Putra na teh genep. puterana teh genep. Nah dupi rama na teh jenengan teh Pangeran Bangsit Sri Baduga Sri Baduga Maharaja Rama, Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi kenging Ramana selir ka Pawenang kagungan putra genep genep. anu pangageungna nu kahiji Pangageungna teh nya pada putra pada putra mohon Sacagati Sancagati. anu pangageungna kahiji Nah, anu kadua teras ieu anu anu kadua kadua ieu yang Saca Nagara mohon anu katilu nu katilu Gagak Sangkur Gagak Sangkur di teras sundulannya. Oh. Nu kaopat Cengkok Cengkok. teras anu kalima kalima Lintang Lumayung Lintang Lumayung. mohon Teras anu kagenep Cigangsa Cigangsa upame julukan anu lungsuran tidinya yang Saca Negara Saca Nagara. nanging ieu teh saurna gitunya Hmm. sepuh kapungkur teh anu muka sejarah desa Antawis
Cimungka, Kirisik, sareng Karikolot teh ieu. Oh iya, mohon. Nemai ka buka ku bapak oge nya kawitna mah. Oh di mana atuh ieu lungsuranana? Anu sanes pan aya lungsur-lungsuranana nya. Ieu mah teu aya. Dan nemai ka bukana aya teh nuju dikutip sejarahna teh. Gitu nya, Sarsilahna teh. Nya kacaturkeun sana kapungkurna teh nuju zaman begal. Teu aya nu kiat. Oh nyepeng desa antawis Cimungka, Kirisik sareng Karikolot teh dicepeng ku ieu teh ka julukna teh upami nuju di Cihike mah ieu teh ngababakana teh Cihike desa Cimungka. Ngawitana teh ngababakana teh Cihike. Ieu teh Kidam Diam. Kidam Diam. Jenengan zaman harita. Oh, jenengan nuju di lahiriah mah. Oh, lahiriahna. Kidam Diam. Tah dupi ieu teh banyak samantawis teh panginten wargi-wargi sadayana teh alhamdulillah tos kapapai anu ngawitan panginten Pangeran Bangsi teh anu di Cikarag. Mohon. Yang Bangsi di Cikarag, teras Putra Pada yang Sacagati, teras anu di Sundulan yang Gagak Sangkur, teras yang Arya Wangsa Dinaya anu di Cigangsa, yang Arya Suta Dinata di Cengkok. Tah dupi nu hiji deui anu istri teh Lintang Lumayung di mana eta teh? Di Tasikmalaya. Oh, di Tasikmalaya. Eta mah hiji. Oh, hiji teh nya. Menurut dina sarsilah mah. Mohon. Nanging ana teh nuju di sana ka desa sarsilana teh nuju ngutip heula tingawitan ieu di Cihike gitu nah ieu na teh yang Gagak Sangkur teh aya nu nyebatkeun Suta Wijaya, aya nu nyebatkeun Suta Dinata. Tah anu mana manawi Suta Dinata. Oh, Suta Dinata. Anu rares nama. Rares namanya Suta Dinata. Suta Dinata upami dina sarsilah mah. Sedupi eta bogana atanapi mogana teh gelar nami atanapi tempat. Upami mogana teh gelar tempat. Oh, tempat ieu nya. Oh, mogana bogana. Mogana nya. Salaras nama kapungkur nama ieu teh nu kasebat Nagara Caringin. Oh, Nagara Caringin. Dina buk-buk nama. Mohon. Nya nyambung kana Sri Baduga nu dirancamaneun. Teras nyambung keneh ka anu curugna ieu masih keneh ka sana ka dieu nyambungna. Nya salarasna di dieu teh anu ngawitan ngababakan di dieu anu pangpayuna mah Eyang Wiku Indra Jaya Putih. Anu paling ngawitan Eyang Wiku Acana Pangersa ma Eyang Wiku Indra Jaya Putih. Wiku Indra Wijaya Putih. Wiku Indra Jaya Putih. Oh, Jaya Putih. Nganggo alias Ambu Perdana. Oh, janten gaduh nami nya eta deui panten Ambu Perdana. Mohon. Laras. Tangan eta mah teu kapendak cirina. Jadi lungsuranna teh deretan anu ka 30 genep. Oh, 30 genep eta teh panten tokoh eta. Deretan anu ka 30 genep lungsuranna teh. Janten ai kabit-kabit nama masih kene bukaan Dharma Raja Cipaku. Oh, Dharma Raja Cipaku. Mohon. Janten nyambung kene ka Bogor, Ratu Galuh, Ciamis, Galuh Pakuan. Namun bae kabuka kamari ti lungsuranana di dieu oge nya aya kene karabat-karabatna di Cihike. Oh, Cihike. Nuhun. Mukana ngawitan anu lungsuran ieu teh nya ti istrina Uyut Mung gitu. Ayang Uyut Jagi itu nu di Cihike. Jadi masih keneh turunan ieu pangersa. Mohon kawitan teh. Upami dina ieu panten juru kunci nama mung abah panten hiji-hijina di dieu. Upami anu mohon mung abah anu tos lebet ka Sumedang mah gitu. Anu sabaraha lami abah?
atau sekitar 25 mah. 25 tahunan Mohon, paintennya 25 tahun mah. Abah mah painten asli terahna sesepuh abah ge painten Mohon. juru kunci painten Mohon ieu kawitna itu oge pun bapak gitu kan pun wates ngancunkeun nya lungsur ka abah paintennya. mohon nya kawitna ieu kuncena satu asana abah teh abah taib di Ciheulang Oh, gitu. Ciheulang. Karena abah Leres. Anu paling tebih bah saat asna ieu ku abah tamu-tamu nu paling tebih di palih mana bah? di Bogor, Bogor. Banten, Jakarta oge aya. Leres. Nyan upame tiap ieu mah upame tiap mulut sok aya anu milari caina gitu, cai karamat gitu ka dieu. Kanggo ibakna aya Tah, gedung. Leres. Pami di dieu nya dong caina karamat di dieu. Aya Di di Palihanap. Palihanap. Oh palihanap. Mohon, Upami wih mah moal kalangkung wih. Kalangkung. Oh kalangkung. Kalangkung. Caket eta. Caket Caket. di jalan ge caket Oh, kana caket, ya. ngaombak. Bicara Nawi di kersa kuno, panginten sakantenan ke wih teh mudah-mudahan biasa urang ini sakantenan mintennya urang nyanak cai kadayana ge aya cai karamatna. Oh, aya cai karamat. Yang serba duga ge aya. dupi sumber cai eta teh mata air eta teu aya nami naon cai naon gitu namina aya cai Nya eta teh kapungkur mah Sebatna. nuju aya Kiara Agung di dinya janten katelahna teh Cikiara. Oh Cikiara eta teh nya. Mohon. Leres mohon sumber mata air anu di dieu panjenennya Mohon paling caket. upame curugna Mohon. itu tah upame upame cios mah cenah bade damel wisata gitu. Mohon. Curug Sewu Curug Sewu. mohon zaman dahulu kala nama gitu. Nya upami ayeuna mah ku umum biasa gitu nya bubuhan lungsur ti gunung pangintennya. Mohon. Sebat we curug Cigunung dati terang jujutanana gitu. Sabarosna mah kapungkur mah Curug Sewu. Curug Sewu. Curug Sewu. Eta sepuh kapungkur mah. Eta dinamian Curug Sewu teh naon hartosna teh acan ka ieu. Ya eta teh curug 1000 Oh cenah. Curug 1000 jumlah curugna teh Mohon. 1000. Nya kasebatna we Oh, gitu. betul, Da mohon. upami nuju aya cayan mah mung 2 jalur Oh, cayeuna dua mah. jalurnya. Leres. Sumberna ti daerah mana awal mah? eta? Sumerna ti Cakrabuana. Oh Gunung Cakra. Mohon ti Cakrabuana kana. Leres. Mandi handapna aya mangrupikeun terowongan gitu nya. Mohon. Lebet lah 25 jalmi mah. 25 jam Upami lebet kadinya teh. Mohon. Leres. Nya upami kalarasan bade lebet ya kada sareng bapa deui. Oh gitu leres. Sareng abah kadinya teh. Leres. Nya zaman kapungkur nuju zaman Belanda mah eta teh didamel pemujaan tapekong. Tapekong. Di dinya teh yen bualana oge upami ieu teh jararana teh kadinya gitu. Didamel tapekong nuju zaman pabrik teh teh gitu di dieu Leres. kapungkur. Pangintennya Kan? Mohon bade karanca mana? Kantos nuju zaman Oidem wisata. Terus di bukbak atau nanti dibersihan. Da aludur sadayana teh. sadayana teh. Eta ada batuna dikerok, batuna teh dikerok di banjuran cai gitu. Banjuran teh aludur panas gitu. Terus tah punten tapinya bade milangkala Mohon. tarik kolot teu permisi teu naonnya teu ngalangkung we. Duka teu terang duka kumaha tah ngawitanana gitu. Nya anjeunna teh jararah ka dieu. Nah atuh aya bade jarah nyonak penyering nyonak bajidor ka dieu teh nya. Cenah aduh cenah bade jararah tapi dina mobil teh nyonok genjring bajidor ditarpakan uduh ka dieu teh. Ka dieu. Aduh ceng. Nah ceng da kakara aya nu bade jarah ngageuwahkeun kitu nya. Terasa ka dieu. Sebab teh badena tepan asar
lebet teh ka masjid adan asar muga eyang ceng bageakeun eta nu sarurumping teu acan ai beres adan di dieu teh abah ge siang teh tos nyapu di dieu da eta mah dipuuk odeng atuh sadayana dugi ka sadayana dugi ka rumah sakit baru atuh dugi ka anu bade nanya kene aya datar dinya tah di udangna teh dugi ka dinya tah sapertos kitu teh panginten eta salah sawios pangintennya etika tata krama teh pangintennya teh ieu tong bujang kanu sifatna teu katawis ka jalmi na heula we pangintennya kana sanuk-sanuk anu permisi pangintennya pantos aya nu dipercanten pangintennya eta panginten tapi bah diantawisna upami tamu atanapi nu bade sumping sejajarah teu aya kedah kumaha atanapi aya panterangan naon tah upami bade ngadeheus teh maka dia silaturahmi. Wah, aya di dieu mah. Teu aya, pesan-pesan abah lah gitu. Pesan abah ka tamu-tamu anu bade sarumping anu teu acan uninga pang-pang nama panginten. Mohon. Nya aya di dieu mah kadang ngutamikeun teh nya panginten nu diutamikeun teh kulhu teras salawat naria. Da pan upami mantena oge urang teh kahoyong teh nya kenging sapaati Rasulullah nya sadayana oge tah benten kedah diutamikeun salawat nariyah ya alhamdulillah bah gitu abdi sadaya punten terutaminya ku bapak mohon gitu nya alhamdulillah biasa silaturahmi da ari Sri Baduga mah pan di mana-mana geuning nya laras paturasan seueurnya ngan kawit ieu mah nyumput keneh di nu buni di caang janten kawitna nuju zaman kapungkur pangintennya film dirancamaneh teh ngadama garduh dirancamaneh teh janten kasebat rancamaneh teh anjeunna di dieu mah rancamaneh belas anjeun janten panginten rancanya di rancamaneh teh pan tilas pabrik teh zaman Belanda teh dirancamaneh aya keneh tebing-tebing lagi ayeuna teh alhamdulillah bah nyatos diuningakeun gitu janten langkung afdol hiji urang painten ngadoa sasarengan gitu nya bahnya ngintunan mohon kaduana sejarahna parantos diuningakeun ku abah mudah-mudahan ieu teh janten hikmahna oge painten kang amal abah oge painten ajelaskeun terutami ka wargi-wargi anu teu acan perang yen panginten lalu luluhur urang teh aya di antawisna di daerah urang teras sejarahna oge sa ieuna terus diuningakeun painten ku abah nya di antawisna bilih lepat abah oge da ngikuti sarsila ngaos tina sarsila oh kieu geuning-geuning alhamdulillah mungkin obrolan ataupun mungkin sama langsung Bapak Juru Kunci yang menjaga area pemakaman ataupun petilasan yang beliau bernama Eyang Saca Nagara. Mohon Saca Nagara yang berada di kawasan daerah Mogana ataupun Panganginan, Desa Tarikolot ya Pak ya? Desa Tarikolot. Kasebat Nagara Caringin gitu. Yang disebut juga yaitu Negara Caringin ataupun Negara Beringin kalau bahasa Indonesianya. Nah demikian wargi-wargi semua, dan mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat dan barokah juga buat semuanya, terutama mungkin yang hadir, yang ikut berdoa langsung mungkin mengirimkan Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan jadi amal kita semua. Amin. Tentunya nanti mungkin acara-acara selanjutnya ataupun kita akan terus berkeliling untuk dalam istilah bahasa Sunda mapai tapak lacak karuhun. Nah untuk edisi ini alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Juru Kunci sebagai penjaga di makam ini, dan nanti kita lanjut kembali. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.